ngawarnaan buuk loba huisan pake sampo. Nah jadi caritananya barudak aing boga sampo tapi bisa ngawarnaan anu tadina huisna loba jadi bener-bener eueuh hanya dengan 15 menit doang. Makana di dia ya ayahnya uatani anu hayang cenah geura aing yeuh dak cenah di sampoan di ieuan cenah diwarnaan buukna taja geus loba huisan. Henteu terlalu loba sinya tapi merendak atuh biasalah hayang glowing, hayang seperti muda lagi. Nah laju aing karunya ieu ku aing dipakean bae atuh jai produk nadak mun meuli mah 100.000 ieu makan meureun ge nya atuh dak teu kudu meuli pan ja aya di aing mah jeung naon ja aing mah teu boga huis pan nya. Jadi berhubung ieu aing lagi baik hati makana ku aing ieu digratiskeun ka sakabeh jelema anu boga huis atuh karunya dak nya ieu loba huisan mapan atuh lumayan bae tuh kadeuleuk udara glowing dak aya huisan mah. Nah di dieu ge nya barudak ieu pake sisir sabenerna mah kuduna mah ngeun berhubung kana leungeun henteu nempel henteu jadi hideung mending ku aing pake leungeun bae leuwih babari daripada pake sisir ganti jasa. Pan teteh bager amat lain bager dak ja ieu caritana aing pan aya nu mere nya aya nu nga-endorse ieu produkna mun meuli mah pan ceng ge 100.000 barudak ieu mah teu kudu meuli. Atuh dak ja aing mah pan teu boga huis laju ieu ku aing dibikeunan ka unggal nu boga huis haju cenah teu bisa makena ge laju ku aing dipakekeun dak. Atuh jabang kapan dak teu dipake-pakekeun ka batur mah jeung naon ku aing ge pan ai teu kapake mah japira ku aing awakna hideung ai lain awak ja buukna hideung nek dihideungan deui atuh ja meureun lain kitu konsep. Kebel ti kebel enggeus anggeus tinggal nungguan ieu 15 menit diingkeunna dak sampai hideung ke.